حضرة النبي المصطفى. Dosa zahir jeung dosa batin teh wajib kudu dijauhan kurang tinggalkeun. Insyaallah. Di zaman jahiliyah baheula zina teh zina lamun zahir eta dianggap dosa, tapi lamun tersembunyi teu kanyahoan eta teh halal. Di zaman jahiliyah teh boga aturan kos kitu tah. Lamun ngalakukeun zina jelas-jelasan kadeuleu kanyahoan. Ieu kena sanksi, hukum haram tetep. Di zaman jahiliyah ge aya haram halal aya, sebab baheulana aya hukum. Yakni kitab Injil nu diturunkeun ka Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Setelah kabelah dia 500 tahun lenyap ditahrib punyana 500 tahun ka dieu sakan hukum sadaek-daek bae. Sanajan aya eta hukum teh teu dipaelu ku jelema teh saat eta teh turunlah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibere wahyu Al-Qur'anul Karim. Iyalah teu beda jeung Injil, teu beda jeung Taurat, teu beda jeung Zabur. Hiji nauhidkeun ka Gusti Allah, hukum-hukumna akur bae. Zina baheula haram ku ari ge haram, mabok baheula haram ku ari ge haram. Terus akur-akur bae. Adapun aya perbedaan-perbedaan jeung Injil jeung Taurat ku ari perlu dikoreksi. Coba Injilna tahrif apa henteu? Coba Tauratna tahrif apa henteu? Jah anu nurunkeun hukumna, nurunkeun kitabna Allah kene. Kecuali bangsa puru-puru nu sautak saeutik yang mungkin aya beda ngan mayoritas nama aku. Nih kulantaran zaman jahiliyah teh seperti eta. Kabelah dieuna masih keneh eta teh hukum-hukum kos kitu teh tak dilakonan. Zina ketika kadeuleu nah ieu kena sanksi. Ketika sembunyi mah teu kanyahoan cakna halal. Zina teh di zaman jahiliyah. Kuari di zaman SBY hampir kos zaman jahiliyah. Kuari teh ieu. Hampir jasa mirip. Malah leuwih bahaya kuari. Leuwih jahat kuari. Baheula mah lamun aya anu kadeuleu kena sanksi. Zaman jahiliyah mah kuari mah dicitra ambalaya eueuh kena sanksi. Dicitra ambalaya. Tah di dinya tah. Di mana kiai tah? Di mana lah pokona di tah bae tah di tah. Di mana sih? Kawasan. Ku pake kiai nyaho eta barang liwat cangcut ambalaya. Teu kaburu kacokot beureun kunyana. Ya Allah ya Rabbi. Ai di dia dipuri mah aman. Alhamdulillah. Artina aman teh deuk kumaha ge teu kumaha. Aduh Gusti Allah lagu ge perzinahan di urang ya Allah ya Rabb. Kumaha buang ge di akhirat ieu tanggung jawab negara terhadap pezina-pezina, perlakuan-perlakuan. Ya Allah ya Rabbi ada ringgis jasa ieu. Nu liar ge sakitu luar biasa lobana. Anu dilokasikeun ku pamarentah khusus ambalaya sarua. Anu geus aya, anu encan aya dek dijieun deui loba. Geus puguh di hotel mah. Geus puguh tempat rekreasi mah. Ku ari ambalaya unggal perumahan. Masya Allah. Leuwih tibatan zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah mah tadi anu ngedeng mah nu jelas nu zahir kena sanksi. Lamun anu sasamaran kakarakterna naon? Kuari mah nu jelas nu samar masalah. Leuwih jahat. Masya Allah. Maka turunlah ayat ini wa zarul zahiral ismi wa batinah,
ditinggalkan kumarana kabeh dosa nu zahir anu kadeulean ku mata nu patalina jeung awak baik dosa kabair maupun dosa sogoir wa batinah jeung dosa nu tersembunyi anu ayana di jero hate. Dosa naon anu di hate? Dosa hayang kalem ku jelema salat, hayang kadeuleuk ku tatangga salat, hayang kadeuleuk ku mitoha salat, hayang kadeuleuk ku pimitohaeun salat, hayang kadeuleuk ku murid salat, hayang kadeuleuk ku guru keur carita salat. Keur carita puasa kitu kene ria. Ieu adalah batin dosa nu aya di jero hate. Lempengkeun Allah nu nita salatna Allah, anu ngalaksanakeunana nu ngamampuhkeunana nu ngawasakeunana Allah, nu rek kaganjarna ge Allah. Ka Allah bae sia tuh. Lantaran ke urang di akhirat teh kapan dipanggil ku Gusti Allah. Prede. Abdi nun coba salatna periksa malaikat, periksa ku malaikat. Salat taraweh ta. Hayang naon teh salat taraweh ta? Coba hayang ka aing apa hayang kalem? Hayang kalem. Kusaha percaya hayang kalemna? Ku pimitohaeun. Mana pimitohaeunana? Mana panggil? Panggil pimitohaeunana ka dinya. Tah. Ieu jelema taraweh. Liwat ka imah sia jeung deui nyana salat tarawehna hayang kalem tak ku sia ku pimitohaeun. Cak Gusti Allah titah cokot ganjaranna kanu hayang di alam tah. Cokot ka pimitohaeun lah. Nama tuh teu bisa ngaganjar, anda teu bisa ngaganjar, bilukeun ka ditu. Ka mana? Itu tuh. Itu baseuna, heuh kaseuneukkeun. Di kana nerakakeun. Batin da batin. Naon deui? Asod. Batur nu maju warungna nyana nu gering. Batur anu maju usahana anu bengek. Batur anu kabeuli mobil nya nu ngap-ngapan. Batur anu kabeuli deui mobilnya anu diopnam. Ieu gara-gara hasud nu kos kitu. Ieu teu meunang aya nikmat di batur haju nyengkelik bae. Eta panyakit batin nu kos kitu ngaranna. Wari sombong. Udah kos kitu bae ku tutang kototeng. Ya Allah, mobilna jeung nyanana dibeuli ku aing, kabeuli kabeh. Eta ngaranna sombong tak kos kitu tah. Bisa naon si sia teh aing ngadu jeung aing sombong ngaranna. Bukan naon si sia hayu jeung aing sombong ngaranna. Atau keur sorangan bae rarasaan ja aing pangsugihna, aing pangkasepna, aing pang sagalana ujub. Eta penyakit-penyakit batin nu kos kararit. Tinggalkeun wa zaru zahiral ismi wa batinah. Dosa-dosa anu zahir mah nu kadeuleuk ku urang ku ari dosa teh hartina nu julayaan jeung parentah Allah Subhanahu wa taala nu kitu ngaranna dosa tinggalkeun. Urang mah pan ku ari nu diparentah ku Gusti Allah teu dilaksanakeun, nu teu diparentah dilaksanakeun. Dosa malulu urang. Leletikanana urang di hareupeun imah isuk-isuk ieu bae mantes mandi bari ngaroko aya kopi di hareup. Nu merena pamajikan urang. Cik pamajikanana bari diuk di sisi Haji ke kamana teh seur bedeulean tuh nu liwat loba jasa cakeun eta nu liwat loba jasa neleukeun karyawan tuh itu mah rada bagus tuh budak tuh cakeun mah meureun teu dosa eta ngomong kos kitu teh neulekeun kos kitu tah eta ya Allah ya Rabbi nya geus kolot umurna 60 tahun. Ya numpuk-numpuk dosa mata doang yang lumayan dah dicolok kayak ku malaikat eta. Ya Allah teu bisa sadar eta geus kolot ge teu bisa. Teu kieu lah aing mah geus kolot budak, ulah sok cari cing di hareup. Kunaon emang ge? Lah ribet aing deuleu sia. Aing kaalangan ku sia. Tolol teh Ki Haji. Sok didiza. Sok nyian dosa raka sia mata sia tah geus bae urang kudu nama peureut tinggalkeun nu geus manggeus bo aing 50 tahun ka tukang deuleuan bae teu katobatan meureun kumaha geus kuari mah moal deui aing hayang-hayang teuing mah neulekeun nu di imah bae jadi sia diuk dihareup buka baju nek naon aing hayang neuleun nu di jalan mending neuleun nu sia dalah kutang buka ih sok jangan naon lain deuleu sia mah halal
daripada aing ngelekeun batur. Enak lah. Incuran dalekeun di. Aduh, Gusti Allah nu agung. Eta mah halal rek didelekeun ge masalah. Aya nu di jalan mah haram ajnabiyah. Ulah di urang mah tah hesepan ku ari. Di Arab kan rada deres di Arab mah. Sajore-jorena di Arab lantarannya mah make borongsong pan ka dieu. Kadang-kadang matana ge atuh teu kadeulean kapan make cadar. Deres urang teu bisa deuleu di Arab teu bisa deuleu. Sejahat-jahatnya di Arab melebah aurat mah tetep bae katutupan. Coba di urang mah masya Allah tuh hese aja nu make jilbab. Aya ge jilbab sakieu sapotong. Rada deres geus. Ai ieu ditutupan ai ping-ping ka mana-mana. Da kumaha deui cobayu. Geus hese. Geus hese bae kumaha di Indonesia mah jadi urang ieu hese jasa. Mata kata asal keluar berarti imah mata mah geus berdosa bae pasti jasa. Mata mah geus pasti jasa. Manta kuari ba atuh nu bagus mah geus ulah ka mana. Cicing bae di imah. Cak. Tatangga teh jeung cak murid-muridna. Kiai bloonnya. Kunaon emang? Bloon. Nyana ditahan ulah ka mana nyana ka mana bae. Kiai da si tolol ka mana bae. Jak kuari mah dek kiai dek teh saha asal geus loba kaluar we pasti bae neula aurat. Ajupan iya hatena encan bisa aja encan dimimitian dijaga pan kunyana. Encan dimimitian dijaga, encan dimimitian di naon kitu ngaranna di lempeng-lempeng hatena. Ai kitu mah nu geus tapakur sering gitu ngabebener hate. Ketika aya beureum atawa teu melu rada deres. Pan encan nyanana encan ka arah batin asal neuleuh nu geulis atuh aya sir. Asal neuleuh goreng cakate teu resep tamah. Padahal tak kikituan teh doraka. Doraka pan? Itu mah hideung. Itu mah pendek. Eta doraka pan kos kitu teh. Cak Allah pan eta buatan aing kabeh. Kunaon atuh sia ngagogoreng buatan aing? Lain hayu ku sia disyukuri. Kadanan sia atuh ku syukuran mah ulah-ulah ngomong. Janjieun teu becus atuh pan sia mah. Padahal buatan aing. Urang tapi teu sadar pan kadinya. Satungtung urang can ngaberesan hate, kitu bae urang deuleunan naon ge. Aju kadeuleu bae pan ku urang. Urang naik angkot kebeneran jeung si Mbak, make rok mini pan di dinya. Sanajan urang make sorban dideuleukeun bae tadi. Komo mun teu make sorban, sakilang make sorban bae cakate. Urang seutik deui tah, seutik deui tah. Asana urang make nyere mah disingkapkeun ku urang. Eta kumaha alaqona. Zahirul ismi, zahir. Dosa lu zahir eta kakarak mata doang masyaallah. Encan cili, encan kabelah ditunah atuh ayeuna mah kitu main catur, encan main gaple main remi, encan main bola kabelah dituna, encan gegendengan jeung awewe, encan kabelah dituna mah kholwah jeung awewe di kamar, kabelah dituna mah kabair mawan simba. Oh, zahirul ismi. Wadar tinggalkeun wa batinah inu hese mah tarolah nu zahir mah beureun ai ustad-ustad teuing mah nyana kajaga ku ka ustadan tad ban kitu resep daek atuh aing mah ai daek bae geus aing korep ustad pa geus lain ka Allah nyana ge sarua lain ka Allah teh ge isharam teh teu meunang Allah berarti teh mah kadeuleu. Ieu mah lain, tuh aing pan ustad budak. Kumaha cenah lamun aing mah mawa kos kitu. Eta kan eta kos kitu teh geus teu bagus eta. Jadi nyana teh kahalangan ku ka ustadan lain ku Allah. Jadi nyana mah sieun geus sieun digorengkeun ku manusa lain ku Allah. Sanajan kos kitu rada deres belah heuladanna. Rada deres belah daripada diomong di tah ustad-ustad ngaboncengan si Mbak. Aing mah karena Allah. Lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ustaz tolol. Aduh Gusti Allah ya sejasa ya. Sejasa ya jauhan dosa ya urang ya Allah. Ieu kakarak dosa zahir doang komo dosa batin. Dosa batin mah nu nyaho iwati Gusti Allah. Beuh meureunanan ieu dosa urang ria teh ujub teh takabur teh nu mantak itu dipetakeun teh dosa teh di aya latifatul qalbi
di dieu teh aya nafsul lawamah, al-lawam, al-hawa, al-makruh, al-ujbu, al-ghibah, ar-riya, az-zulmu, al-kidbu, al-ghaflah. Nah eta teh nu kudu dipiceunan lalaunan ku urang bari merenung ka Gusti Allah, miceunan laom, cuad-cawad ka Gusti Allah, miceunan hawa, miceunan makruh, miceunan ujub, terus bae ku urang. Aya ti dieu teh handap ka dieu. Nafsul ammaratu bisu. Nafsul ammaratu bisu teh naon ieu teh? Eusina teh nah, al-bukhlu, al-hirsu, al-hasad, al-jahlu, al-kibru, as-syahwat, al-ghadab. Eta kan kudu dipiceunan. Ieu penyakit-penyakit batin. Neuk kumaha miceunanana nya hoge pan encan urang. Meraktekeunana ge kapan encan? Nu mantak ketika jol teh urang geus aya tupukar tapakur langsung bae resep jeung teu resep. Pan eta mah ngaranna syahwat. Aing geus makan ku urang diomean ketika aya nu resep dadamelan Allah. Daek sih. Tolol kene teh kiai blon tapakur ku tapakurna. Itu bener gitu. Tapi rada deureut gitu. Ketika manggian sakit tuh bae. Mantak atuh sanajan kuku bahagia tetep bae ka Allah. Boga pikiranna kieu. Atuh nyana-nyana urang-urang lantaran jasana jan didelekeun nyana can puguh daekeun jeung dina daekeun ge jaing mah teu maksud kan mantep kan. Kan mantep. Didelekeun resep eta mah syahwat lah ulah atuh. Pan urang na geus terus-terusan mikiran tafakur. Jadi aman. Ketika orang neuleuh di kota, nya parutih, nya bagus, nya laluis. Tapi lamun urang ku nafsu mah bagus amat, nafsu kan. Resep amat nafsu kan. Tapi lamun kurang dipikir mah jieu atuh nyana-nyana urang-urang kunaon didelekeun. Jasana jan didelekeun nyana can puguh daekeun di bandek jan dina daekeun ge jaing mah teu maksud deuk naon dideleut atuh ngadoraka-doraka. Saha tadi kota nu boga pikiran kos gitu. Ayo coba ye, sabaraha ribu jelema teu ceuli anu kos gitu bae ge. Ulah Ki Haji ulah lain Ki Haji deui bae lah. Ki Haji na malah mah bagus amat jata akur jeung nu di imahnya. Tolol tak Ki Haji. Coba ayo. Lumantak aja resep ka kota ge. Ka kota deui lah. Bukan cuci mata. Lain cuci mata ngerebakeun mata. Eta titah ditinggalkeun wazaru zahirul ismi wa batina. Masya Allah. Yes, saya digalkeun di urang mah ieu bab aurat bae di Indonesia ieu mah di Indonesia jasa. Di Arab mah rada deres lah di Arab. Di Arab mah rada diris rada. Mentak eta urang hese jasa ketika tawaf. Satu sisi urang teh dititah tawaf. Satu sisi urang tawaf teh babarengan jeung awewe. Tarolah aya ukuran ka sentuh jeung awewe mah urang bisa taklif ke mazhab lain. Ketika urang teu bisa ngamankeun wudu urang bisa urang taklif ka mazhab Hanafi. Nu bagus berarti wuduna keneh lantaran eta mah sapaket ngaranna. Wudu teh jang tawaf. Jadi tawaf jeung wudu sapaket berarti kudu ti wuduna bagi anu ngarti. Tapi lamun nu teu ngarti wuduna wudu Syafi'i tawafna tawaf Hanafi pembatalanana ja bodoh teh atuh teu naon ja bodoh mah da yang dituduh-tuduh emang bodoh bae. Bodoh ieu cenah kula mah bodoh neuk dibawa ka kuburan bae kieu cenah mah. Hook tolol bodoh hook. Teu bisa. Sapaket mah wudu jeung salat jeung tawaf sapaket. Nah kuduna ti wudu heula taklif ka Hanafi kemudian jeung tawaf namun bisa. Nah belajar kurang bisa. Eta mah gampang. Ketika orang antal jeung awewe gampang, tamat taklid dia geus ka Hanafi teu batal. Tapi miceunan resep mah itu budak geulis amat hese. Aduh itu orang Libanon bangun irungna mancung jasa. Lain babacaan innal afwa wal afiyah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Shalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah. Kuduna mah maca eta endan mancung amatnya. Irungna bagus tah. Masya Allah orang mananya KTP-na orang mana suratan gitu nomor HP-na sabaraha tolol teh budak keur tawaf kapanggih jeung urang India kapanggih jeung Pakistan kapanggih jeung Libanon kapanggih jeung urang Turki urusan tawafna mah babari pembatalanna mah babari miceunan eta tah resep nu hese. Nah iya satu sisi urang dititah nungguan ulah aya jelema awewe moal aya datang ke irah ge eta ka
Sabaran orang jeung urang takron yang hidung. Sabaran hidung, janamnya rombongan brus. Urang aja mah hidungnya bau teu budak. Tentu dawa urang ibadah tawaf, nyarekanan batur malulu. Sugut tangga hate, pan Allah mandelekeun. Innallaha yanzuru ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum. Jende kumaha anu batak hararese jasa urang hayang khusu jasa tawaf mantak nu bagus batu tungkul we tawaf teh urang peureun bari babacaan atau babacaan onam lah teman teu ditita sapira doa menta geus we teu kudu atau baca Quran baca sholawat ayo coba deuleu nu tawaf aya nu kitu jawa malah masuk nutur-nutur saya kedua nah lumayan sekian nanti tawaf lumayan encan sai aja geus beres urang di masjid yuk baik ye pantitah neulekeun Baitullah Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa takriman doana terus bae ka doa eta keur teu ngadoa ge geus neulekeun Baitullah urang diganjar 20 derajat neulekeun bae gitu sakedeung mah neulekeun kieu aya nu liwat bancung eleh Baitullah ku irung urang ieu muter ka dieu aya deui nu ti ditu ka dieu muter deui Baitullah na teh kadang eta urang hese masyaallah matak Fudel bin Iyad bangis teu ka masjid Jumat geus teh eta mah bagi jelema nu keur ngabersihan batin tah ilah huwa zarul ismi wa batin tarolah nu zahir mah meureunanan pangkat ustad pangkat kiai mah rada deureus rada bisa rada encan aya bisa mah rada tapi pelebah batin mah hese jasa ria teh ujub teh anu tadi dicaritakeun teh masyaallah sakitu hesena dua eta tadina latifatul qalbi jeung latifat jeung nafsu latifatun nasi inna nafsala ammaratun bisu esina sakitu tadi nah ieu nu hararese mah kos kitu nah eta teh nu kudu dipiceunan teh urang teh hirup memeh maot supaya miceunan panyakit eta ulah ngahayalkeun hayang jadi wali ulah ngahayalkeun hayang jadi solihin ulah piceunan bae eta wali mah datang sorangan ketika Kangjeng Nabi Musa hayang kapanggih jeung Allah hese jasa hese Kangjeng Nabi Musa teh hayang kapanggih jeung Allah datang ka menta kapan Kangjeng Nabi Musa maka Gusti Allah hayang kapanggih jeung Gusti teu kapanggih-panggih hese sakalina Gusti Allah deuk manggihan Kangjeng Nabi Musa maksudna deuk dibere kapanggih jeung Gusti Allah di Gunung Tursina syarat-syarat teh loba jasa hiji puasa heula 40 poe dua kudu miceunan sagala rupa nu aya di awak baju ulah leuwih ti hiji bae Musa teu meunang kapanggih jeung jelema selama 40 poe eta teh riadoh Kangjeng Nabi Musa sagede Kangjeng Nabi Musa nu dipilih ku Gusti Allah hayang kapanggih jeung Gusti Allah syaratna loba jasa jeung hese ketika kapanggih jeung Gusti Allah teu kuateun Kangjeng Nabi kharrasaiko nah musruk Kangjeng Nabi Musa tapi Kangjeng Nabi urang mah teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah Gusti abdi mah kumaha Gusti bae jadi ciptakeun teh ku Gusti abdi mah nu penting mah abdi mah ngalaksanakeun parentah-parentah Gusti ngajauhan larangan Gusti instruksi ti Gusti titah nyampikeun ka umat ku abdi bakal disampai-sampaikeun kitu bae abdi mah Gusti teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah jol dijemput ku malaikat Jibril dibawakeun buruk dibersihan heula naik cek Jibril deuk dibawa ka mana teu nanyakeun kitu Kangjeng Nabi mah deuk dibawa ka mana deuk kumaha henteu dipapakeun ku malaikat Jibril jeung ku malaikat Mikail mawa ke buruk naik berangkat datang ka Masjidil Aqsa sugan nanyakeun Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu gerak Allah bae mah datang ka dieu turun cek malaikat Jibril turun salat imaman Allahu Akbar nabi-nabi jeung rasul ngamakmum di tukang deuk nanyakeun teh Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu beres naik cek Kangjeng cek malaikat Jibril hayo berangkat ka luhur naik ka langit ka hiji nanya teh Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu janu ditanya sama malaikat Jibril man hada saya ada Muhammad apa geus saya ieu instruksi geus saya ente ada Jibril aya teh di barengan Muhammad
geus dibere izin geus naik Kanjeng Nabi ditanya henteu Kanjeng Nabi mangan nanya doang aya teh saha aya di mana henteu nanya kendek dibawa ka mana henteu teu boga maksud tah urang ibadah teh titah nuturkeun kos kitu ulah hayang kapanggih jeung Allah ai salat henteu tolol teh coba pakai udeng-udeng pakai jubah set deka mana deka Allah woi zohor moal aing moal zohor geus liwat aing mah zohor syariat mah kos kitu mah aing mah geus datang ka hakikat waduh rante habak bebeutkeun lain kita ieu beda Kanjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah setelah hayang teu kuateun Kanjeng Nabi Musa Kanjeng Nabi urang mah tenang bae sebab naon teu hayang ngan ngalaksanakeun parentahanana begitu datang ka Sidratil Muntaha malaikat Jibril mah teu kuat cek Kanjeng Nabi Jibril atuh bareng jata tarina bareng lain wilayah kula mah ngan datang ka dieu doang cek malaikat Jibril naik we ka ditu kula mah ajur cek nya jadi ulah sok haju ngaleuwihan wilayah ulah sing hade wilayah tadi jaga satu cek balik ke Kanjeng Nabi tungguan we di dah naik Kanjeng Nabi mah sorangan zat berarti luhur jasa Kanjeng Nabi pangkat dibandingkan malaikat Jibril ge sugan hayang henteu jata mah dibawa ku Gusti Allah tet nu mantak cek Sidina Ali ai anjeun si maripat kumaha eta kunaon cek Sidina Ali maripat kula mah ku Allah ti Allah ka Allah lain kula lamun urang hayang maripat moal datang-datang urang hayang jadi wali moal datang-datang ai lain wali mujbir mah moal bisa geus ulah nyaritakeun kos kitu kuari mah salat nu bagus zahirna batinna bersihan engke ge datang sorangan ulah maksud nyieun kolong nyieun bae bale nu rapi engke teundeun kolong mah aya jadi aya kolongan atuh aya asal nyieun bale bae aya kolongan ulah maksud nyieun kolong ai balena teu rapi teu lain kolong ngorosot bae mah kahandap kuat mah nyieun bae bale nu rapi kolong mah pasti aya nah urang ge ibadah teh rapihan maripat engke aya sorangan ulah dihayalkeun mantap kamari jelema cenah hayang jasa manggihan Lailatul Qadar datang ka kiamat moal teu bisa dihayang-hayang diintip emangna si mbah diintip intip Lailatul Qadar cenah di lapangan mana Citra ya Allah intip Lailatul Qadar di Citra sia mah waduh atuh kapanggih teh mangke jeung naon BH tah mah ulah dihayal Lailatul Qadar ulah dihayal-hayal hayang mah hayang bae ngan ulah dihayal-hayal atuh bersihan bae batin Lailatul Qadar mah datang sorangan da Lailatul Qadar mah terus bae diturunkeun jeung kapanggihna jeung jelema nu bersih daripada urang ngahayang-ngahayal ulah engke ge Lailatul Qadar waliullah kapanggih jeung Lailatul Qadarna beda-beda aya nu keur salat aya nu keur di kamar aya nu keur maca Quran aya nu keur ngobrol aya nu keur diuk bae aya nu keur di jalan atuh kumaha bae eta bagus ya Allah nu mere anu penting bersih hate ai urang mah aya hate teh dibersihan aya Lailatul Qadarna diintip blow on bersihan batin Lailatul Qadarna ulah dihayal-hayal asal batin bersih bae Lailatul Qadar mah nyorot ka urang sesuai jeung kebersihan urang tuh nu mantak Kanjeng Nabi mah teu hayangeun kapanggih jeung Allah dibere dengan mudah kuat Kanjeng Nabi Musa mah hayang jasa kapanggih jeung Allah lila ka kapanggih jeung make syarat kitulah carita jelema nu endek makrifat ka Gusti Allah teh nu endek usul ka Gusti Allah teu kudu dihayal-hayal laksanakeun bae mulai syariatna naik urang ka tarekatna engke ge hakikat bakal aya sorangan asal geus datang ka hakikat bae ge geus nikmat neuleuh naon bae Allah dina harti urang teh kagambar bae ta Allah teh geus teu sieun ku pejabat